Dina hiji poe aya 2 orang sahabat anu kacida deketna. Salah sahiji sobat nyaeta Ica, boga kabogo nu ngaranna Jordan. Dina hiji waktu Ica ngenalkeun Jordan sobatna Angel. Angel jeung Jordan papanggih saling salaman jeung ngawawuhkeun dirina masing-masing. Hai Angel, iya kenalkan pacar Abdi Jordan. Iya kenalkan sahabat Abdi. Abdi Angel. Abdi Jordan. Saentos sasabraha poe Angel sareng Jordan beuki deket wae. Tapi Ica mikirna positif, yen manehna teu aya hubungan nanaon. Anjeunna indit bareng, tapi teu nyaho yen Ica ningali sakabeh kajadian eta. Ica milih alih kabohona. Ya, ayo balik. Saentos Angel jeung Jordan jalan, Angel ngingetkeun Jordan pikeun awih. Di kosan Angel ningali Ica. Maksud Angel naon jalan bareng jeung cowok Abdi, ha? Jeung hayang nyapa tapi Ica ngadeukeutan Angel. Jalan bareng jeung Sareng langsung ngodorong Angel teu narima. Tapi Angel oge ngabalas ngadorong manehna, jadi silih dorong jeung adu fisik. Jalmi-jalmi datang ngadareukeutan. Sabab ngadenge sora ribut Ica sareng Angel. Lamun anjeun resep ka kabogo Abdi, ngomong ulah kieu. Pengkhianat bermuka dua, rusak hubungan. Kuduna aing teu sahabatan jeung maneh. Angel kacida keheulna. Dina kaayaan emosi, Angel ningali peso. Teras Angel nyokot peso jeung nyerang Ica nepi ka pupus. Warga sarerea datang jeung ngalayat. Jordan kacida sokna, henteu percaya kabogohna parantos tilar dunia. Angel kacida sedihna, teu nyangka manehna nu ngarusak sagalana. Saatos dikubur warga Arawi jeung ngajalankeun kahirupanna sasapoe. Tapi lain jeung Gusti Faisal Teguh Ida jeung Ayu. Paranehna ngobrolkeun kajadian keur wengi. Kesalan pisan untuk abdi teh kos kitu. Haikal ka mana? Ya bener Haikal ka mana karpeting. Meureun Haikal keur jalan jeung om-om anyar nu kesayangan. Mungkin jalan jeung om-om kesayanganna. Hai guys, aya naon ieu kok teu ngajak-ngajak? Ai mah keur penting ka mana wae. Mana teh nyaho aya berita seru tapi serem. Heueuh, mana ketinggalan berita penting Haikal. Naon kitu? Sok ceritakeun. Da, ayo. Aya pembunuhan. Hah? Geus. Bubar, ulah hidup di dieu. Bae sih. Poe isukanana aya tukang jamu ngider isuk-isuk. Nggih, Mas. Mana nek? Arek jamu moal. Ayo, boleh. Nggih, Mas. Hayang jamu naon? Pegelino aya. Aya, Mas. Mana nek jamu moal? Jamu kuat aya, jamu kuat. Aya. Aya, jamu kuat. Asam urat. Aya, Mas. Urang ieu asam urat. Aya. Saruakeun we, asam urat. Iya, Mas. Saruakeun we. Abi hayang jamu pegalinona hiji mah. Nggih, Mas. Presiden Prabowo teh ngomong namanya. Mere makan nasi nya ka SMK tapi udah minum sih. Kenal ya? Kita teh. Lain aya ge. Iya, can nyampe. Aya ge ieu lain.
Lain Prabowo. Ini Mas jamunya. Oh, nya mohon. Ayo ge. Loba berit itu di situ di sawah. Ramean. Zirol. Panen ya ini. Oh, sini kan Ika. Sing kidul ka Sep. Berita ribu. Tengarti bahasa mana mah orang tengarti. Si tengarti.